Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u wal ishruna ari hadis anu ka-28 an Abdul Aziz bin Suhaib eta tetep katampi ti Abdul Aziz bin Suhaib. Qala ngadawu Abdul Aziz. Alafad samiatu nguping kaula Anas bin Malikin ka Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ngadawu Imam Anas kana lafad marru ngalangkung para sahabat bijanazatin ka janazah fa athnau teras muji para sahabat alaiha ka eta janazah khairan ku kasayan faqala teras ngadawu saan nabiyyu kanjing nabi alaihi salatu wassalam kana lafad wajabat pasti itu jannah lahu pikeun eta jalma atau janazah sumamarru tuluy ngalangkung para sahabat bi janazatin uhra ka janazah anu sejen fathnau teras ngalam sahabat alaiha ka janazah syarron ku kagorengan faqala teras ngadawu saan nabi alaihi salatu wassalam kana lafad wajabat misti itu nar lahu pikeun itu jalma janazah teh qala ngadawu sa Umar bin Khattab sayyidina Umar bin Khattab kana lafad ma eta naon wajabat atau ma ari naon wajabat eta anu misti itu umma faqala teras ngadawu saha an-nabiyyu kanjing nabi alaihi salatu wassalam hadza ari ieu mayyit asnaitum eta ngalem arajeun kabeh alaihi ka itu mayyit khairon kalawan kaalusan wajabat tamisti lahu eta tetep pikeun itu mayyit naon aljannatu surga wa hadza jeung ari ieu mayyit asnaitum eta ngalem arajeun kabeh alaihi ka itu mayyit syarron kalawan kagorengan wajabat tamisti lahu pikeun itu mayyit naon annaru neraka faqala teras ngadawu sa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam antum ari aranjeun kabeh syuhadaullahi eta pirang-pirang saksi Allah fi ardihi di bumi Allah. An Abi Aswad Ad-Daili katampi ti Imam Abi Aswad Ad-Daili qala ngadawu Imam Abul Aswad. Jalastu cali kaula inda Umar bin Khattabi caket Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala teras ngadawu Sayyidina Umar kana lafad qala ngadawu saha Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kana lafad ma min rajulin ta aya ari hiji lalaki yamutu eta maut rajul fayashhadu teras nyaksi lahu ka itu rajul salasuna rijalin tiru pirang-pirang lalaki bi khairin kalawan kaalusan illa wajabat angin misilahu pikeun rajul naon aljannatu surga faqultu teras naros kaula kana lafad ya Rasulullah wa in kana jeung sanajan bukti saha isnani dua lalaki qala ngadawu kanjeng Nabi walawisnani jeung sanajan dua lalaki walam nas'al jeung teu naroskeun abdi sadaya an nabi kanjing nabi alal wahidi kasaksi hiji lalaki alal wahidi kasaksi hiji lalaki al hadisus salasuna ari hadis anu ka-30 an Amir bin Rubai'ata eta tetep katampi ti Amir bin Rubai'ah anin nabi katampi ti kanjing nabi alaihi salatu wassalam annahu kana saenyana kanjing nabi qala eta ngadawu kanjing nabi kana lafad idza mata di mana-mana maut sal abdu hiji abdi wallahu bari ari Allah ya'lamu eta uninga Allah minhu ti itu abdi syarron kana goreng waqala jeung ngomong sanasu jalma-jalma khairun kana alus yaqulu tah ngadawu sa Allahu Allah taala lil malaikati ka malaikat kana lafad isyadu kudu nyaksian aranjeun qad qabiltu nyata geus narima kami syahadata ibadi kana persaksian pirang-pirang abdi kami ala abdi ka hiji abdi kami Gofartu jeung geus ngampura kami li abdi ka abdi kami ma ilmi sarta nyaho kami bihi ka itu abdi al khabaru ari hadis bitamamihi eta tetep kalawan sampurnana itu khabar hikayatun ari ieu eta hiji hikayat fi zamanil awwali eta tetep di zaman anu baheula kana bukti sarojulun jilalaki sohibah hialin anu ngabogaan sohibu hialin anu ngabogaan pirang-pirang tarekah atau sok nipu sumia tuluy dingaranan rajul bismihi ku ngaranna rajul faqalu tuluy ngucapkeun jalma-jalma lafad fulanun eta fulan at-tororu ngaran toror wa kana jeung bukti itu toror yadkhulu eta asup toror as-suqa ka pasar wa yakhda'u jeung nipu toror annasa ka jalma-jalma wa yakhudu jeung newak toror rajulan ka lalaki min ahli rastaqi anu tetep ti jajaran ahli kasenangan wa yusallimu jeung uluk salam toror alaihi ka itu rajul wa yusafihu jeung sasalaman tororhu ka rajul wa yaqulu jeung ngomong toror kana lafad anta ari anjeun sadiqu abi eta sobat bapa kaula wa uridu jeung ngamaksud kaula an audifa kana yen rek
nyuguhan kaula ka anjeun al yauma dina ieu poe. Fayaqul terus ngomong sa rajulu eta lalaki kana lafad ana ari kaula la a'rifu eta teu kenal kaula ka anjeun. Wala a'rifu jeung teu kenal kaula walidaka ka bapa anjeun wa kana jeung bukti kalakuan yaqulu eta ngucap sa toror qad kunta nyata geus bukti anjeun sodiaqo abi eta sobat bapa kaula fala alla kata sugan ari anjeun nasita eta poho anjeun wa ma nasitu jeung teu poho kaula ana tegasna kaula fayaqul tuluy ngomong toror kana lafad aldifu nyuguh kaula ka anjeun atau nyuguh kaula ka anjeun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wa kana jeung bukti toror ya dakhulu eta asup toror hanutar rawasi ka warungna rawas. Wa kana jeung bukti itu rawas yastari eta meuli itu wa kana jeung bukti kalakuan yastari eta meuli toror ar-rawasa ka rawas wal khubza jeung kana roti. Wa kana jeung bukti rawas yastari eta meuli wa kana jeung bukti kalakuan yastari eta meuli itu toror ar-ra'sa kana ra'sun wal khubza jeung kana roti wal at'imata jeung kana pirang-pirang kadaharan. Wa kana jeung bukti naon adatul baldati kabiasaan di eta negara la yuaddi eta tara wa kamayar sal mushtari jalma nu meuli atsamana kana ladangna illa ba'dal aqli kajabadna sabada ngadaharna. Falamma kala tuluy samang-samang sageus dahar itu toror atau ama kana kadaharan walam yabqa jeung teu nyesa naon illa luqmatun angin sahuapan aw luqmatani atau dua huap kana tabukti yakhruju eta kaluar saat toror kana tabukti kalakuan yakhruju eta kaluar saat toror li'in latil bauli karena alasan kiih au bahilatin ukhra atawa karena tarekan sajen. Wa aroda jeung di mana-mana ngamaksud sa dhaifu eta tamu al khuruja kana kaluar ti warung kana tah bukti dhaif ya khudu etane wakuh ka itu dhaif atawa kana tah bukti kalakuan ya khudu etane wakuh ka itu dhaif sah ar-rawas wa yatubu jeung nagih rawas minhu ti dhaif samana rosi kana ladang rosun wal at'imati jeung ladang kadaharan fayaqulu tuluy nyarita dhaif kana lafad ana ari kaula dhaifu fulanin eta tamu naki pulan wa yaqulu jeung nyarita sa rawas nu boga warung kana lafad ini sanyana kaula la adri eta henteu nyaho kaula minad dhaifi tina urusan tamu minal maldifi jeung tina urusan katamuan fala budda tamistili tetepikeun kaula minta mali at'imati tina ladang pirang-pirang kadaharan wa amlo jeung terus itu toror umrohu dina saumurna toror ala hadhil hailati netepan kana ieu tarekah nipu falamma marido tuluy samang-samang sagering saat toror marodo kalawan marodol mauti kalawan gering rek maut istajarotah ngulikeun itu toror rajulaini kadua lalaki kullu wahidin anu ari sakur hiji jalma minhum anu tetep titurujulain bidinarin eta tetep ku sadinar wa auto jeung mikeun itu toror lahuma pikeun itu rajulain dinaroini kana 2 dinar wa qala jeung ngomong toror kana lafad idza ana di mana-mana ari kaula mutu eta dimautan kaula faqula tah kudu ngucapkeun aranjeun duaan khalfa janazati ditukangan jenazah kaula kana lafad ni'mar rajul hadza kana rajulan sholihan nikma eta kacida sayana sa rajulu hiji lalaki hadza ari ieu kana eta bukti itu hadza rajulan lalaki sholihan nu soleh muhsinan tur anu gawe alus wala tatsuruka jeung ulah ninggalkeun aranjeun duaan ka kaula hatta taruji'a saengga balik aranjeun duaan min dafni tina ngubur kaula falamma tatul samang-samang sageus maot toror kana tah bukti itu rajulain yaqulani eta ngucapkeun rajulan khalfa janazatihi ditukangan janazahna toror kana lafad ni'mar rajul hadza kana rajulan sholihan muhsinan hatta faragu saengga rengse itu jalma-jalma minad dafni tina ngubur waraja'u jeung baralik itu jalma-jalma wa dakhala jeung asup sal malakani 2 malaikat fi qabrih dina kuburan toror lias ala supaya yen nanyakeun itu malaken hu ka itu toror
Fasami'a terus nguping itu malakan nidaan kana panggoro faqala terus nyarios itu nida kana lafad utsruka kudu ninggalkeun aranjeun abdi ka hamba kaula annahu kana saenyana itu abdi asya eta hirup itu abdi bilah hailati kalawan tarekah wa mata jeung maut abdi bil hailati kalawan make tarekah ghafaro moga ngahampura Allah litorori katoror bisyahadati syahidaini ku sabab persaksian dua saksi wa ingkana jeung sanjan bukti itu syahidan ma'juro ini eta anu diburuhan dua nana kantun al hadisul hadi wassalasun cekap wallahu a'lam bissawab.